Bismillahirrahmanirrahim. Masih nyarioskeun rukun salat anu 17. Nyaeta rukun salat anu tumaninahna dipisahkeun. Salajengna al-hadiya asyara al-julusu bainas sajdataini, sabada kamari beres ruku, iktidal, sujud, teras aya diuk antara dua sujud. Diuk antara dua sujud, sujud teh dua kali, antarana sok aya diuk. Tah eta teh kudu dipigawe sabab termasuk rukun salat. Naon eusina diuk antara dua sujud teh? Di dieu wayastamilu ala fardhaini, ngurung kana dua fardu. Al awalu alla yaksida bi raf'i ra'sihi minas sajdati syai'an akhara alal julusi. Nu kahiji diukna jalma anu salat teh teu kenging gaduh pamaksudan sejen kecuali rek diuk antara dua sujud. Atuh falau rafa'a paz'an min syai'in lam yakfihi bal yajibu auduhu ila sujudi. Lamun jalma cengkat karena kaget atawa nu sejena, maka wajib balik deui kana sujud liyarfa'a biqasdihi, pikeun eta jalma teh ngamaksud kana cengkat pikeun diuk. Bahasa kitab jang urang Sunda mah terkadang pabeulit nya. Maksudna kieu, kan sabada urang i'tidal teh sujud Allahu Akbar. Tah sabada sujud teh kan aya cengkat Allahu Akbar. Anu urang mah biasa maca naon? Robbik firli warhamni jeung satuluyna. Tah cengkatna tina sujud anu kahiji teh kedah dimaksud, maksudna teh rek diuk antara dua sujud. Teu kenging ngamaksud anu sejen. Sapertikeun kumaha ngamaksud anu sejen teh? Gambaran sapertikeun kaget Allahu Akbar contona. Nah, hager sujud teh kareret ku juru panon aya naon aya nyiruan di dieu teh ya. Dugi kan refleks urang teh Allahu Akbar. Tah cengkat anu eta kulantaran teu dimaksud, da cengkat eta mah refleks pedah sieun naon? Tidak si pada sieun nyiruan nya Allahu Akbar. Katingali ku juru panon aya nyiruan, urang teh refleks Allahu Akbar. Tah maka cengkat nu ieu teu dianggap cengkat. Kudu kumaha atuh? Nyala menyeruan aya keneh di dieu urang sindreuk heula, tuluy urang balik deui ka handap neme cengkat. Neme cengkatnya. Jadi cengkatna teh kedah dimaksud cengkat, teu kenging cengkat ku peda tujuan sejen. Di antarana tujuan sejen teh kaget atawa Allahu Akbar. Keletrek hayang nampa urang teh Allahu Akbar. Kan eta tujuanna hoyong ningali. Tah eta teh teu janten nya, tapi cengkatna urang tujuanana kedah tujuan cengkat sanes tujuan anu sejen. Kitu maksudna. Terkadang kan orang lamun kaget atawa ruas aya nyiruan atau aya naon we refleksnya Allahu Akbar jeung Allahu Akbarna refleksna. Tah maka cengkat nu eta mah teu kenging dietang. Kumaha tuh urang balik deui ka handap teras cengkat
cengkatna kedah dimaksud rek diuk antara dua sujud teu kenging cengkat karena kaget tara urang mah nya can kaalaman cengkat karena kaget osok tawa keur sujud aya nyiruan bilih terjadi sapertoskeun kitu maka urang kedah uih deui ka handap cenah sujudna jadi 3 kali keun we nya sabab cengkat nu eta mah urang teu ngahaja da eta mah sabab karena reuwas atawa refleks kaget nya tadi dia bahasana falau ropa apazan lamun jalma cengkatna teh karena kaget min sayin tina hiji perkara naon we nu manta kagetna mah lam yakfihi maka diuk anu eta teu cukup alias teu diitung kudu kumaha atuh bal yajibu auduhu balik ta eta jalma wajib balik deui ila sujudi kana sujud tuluy kumaha liyarfa'a tuluy cengkat deui biqasdihi kalawan tujuan diuk nah, jadi lamun teu dihaja mah balik deui jadi kudu dihaja ya cengkatna teh mantak anu salat bari luplep ning luplep teh tuluh teu kuat berjamaah baheula keur budak berjamaah Allahu Akbar kadang milu kadang henteu nepikakeun imam 4 rakaat urang menjadi 3 rakaat duka di mana tinggalna eta teh ya tah eta mah tos jelas lamun ningali kana ka sah jeung teu sahan salat mah jelas teu sah ngan meureun ari keur budak mah teu digeureuh-geureuh sote keur diajar ari urang mah geus kolot kitu kira-kira teu kuat teuing tunuh mah cobaan tarekahan abdas heula masih keneh teu kuat tuluh bobo we gitu ari geus teu kuat teuing mah geus ajaran salat Allahu Akbar teu kuat dugi kakeun ngalenyapnya kakara takbiratul ihram nya eta mah kumaha deui da uzur namina nya hiji tah dua asani nomor kaduana alla yutawilahu ulah ngalilakeun jalma anu salat kana diuk li'annahu ruknun qasirun sabab ari diuk antara dua sujud teh rukun anu pendek fa in tawalahu bizaidin ala dzikrihi al maksuri batalat ayeuna kulantaran diuk antara dua sujud teh rukun anu pendek maksud rukun anu pendek teh rukun anu dipigawena sakedeung ya. Allahu Akbar sujud urang teh sami Allahu liman mi Allah naon Allahu Akbar diuk antara dua sujud hek urang teh sok maca naon Rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani geus kitu teh capek ceuk dina hate teh cing we heula nah teh cicing geus aya tanaga teh Allahu Akbar sujud deui tah eta teh teu kenging ya teu kenging kikituan teh